manehna ukur ngareret rei banget nak jadi tambah asa karius karena tungkul leungeunna rampang rempeng ngopepang tepuguh kerwek kana jujukutan bret dicabutan temong keur gempeurna teh atuh harita teh. Oh, kalau begitu ente tentu tidak bisa terus ikut sama ane. Ente banyak urusan karena Tuan Behram bari netep ka karna nu masih keneh tungkul. Leres Tuan, kahoyong mah kuring teh engal-engal we mulang ieu teh emut ka sepuh. Abai karena ente bisa lekas pulang karena tapi ane mau ajar dulu satu ilmu lagi. Perlu sekali buat ente karena orang lain mesti tidak bisa. Tuan Behram ngebrehkeun maksudna ka karna. Oh, hatur nuhun atuh Tuan. Tos mang pilang-pilang seueur ilmu panemu anu katarima ku kuring ti Tuan. Ayeuna tambih deui hiji deui. Gak apa-apa. Mesti aneh punya ilmu perlu diturunkan itu. Perlu disebarluaskan. Tapi dengan tujuan untuk jaga diri, ente harus jaga diri dan ilmu yang aneh turunkan nanti jangan sekali-kali untuk tujuan membunuh, tapi untuk sekedar jaga diri karena hatur nuhun atuh Tuan. Karena bari ngareret kadununganana ebreh banget karena mani marah mai tananing kacida bungahna. Sekarang mari kita berangkat lagi. Ente bisa belajar sambil jalan karena nanti aneh kasih tahu cara-caranya. Tapi ingat, ente tidak boleh sembarang pakai kalau tidak perlu. Ini berbahaya sekali karena Tuan Behram bari nyungnang tung maksudna rek neruskeun lampahanana. Mangga Tuan. Papatah Tuan tangtos ku kuring bade diestokeun pisan. Baik. Hayo kita berangkat karena oge bari jungnang tung gap kana gemolanana kumanehna disorenangkeun kana tak-takna harita teh. Geus kitu mah bral Tuan Behram jeung karna arinit deui tidinya. Sajajalan Tuan Behram kalawan imut pisan ngajarkeun elmuna nu kumanehna geus dijangjikeun teh. Nyaeta mun di urang mah ngaranna teh ulin besot. Tak kitu. Elmu ti Tuan Behram teh ulin besot. Carana nyaeta ngalungkeun awi guluntungan ku leungeun katuhu. Dina keur waktu ragragna eta awi teh disangap tengahna ku leungeun kenca. Geus kitu terus ditarik tungtungna ku leungeun katuhu. Barang mimiti mah teu wudu dampal leungeun kencana teh mani ngadarada darahkeun tapak awi. Tapi ari lila-lila mah lain dampal leungeun anu rarahkeun tapi si awi teh jadi bersih lemes teu beda ti anu dihamplas. Geus kitu heug diganti ku ruyungna. Sanggeus ruyung kawungna jadi bersih herang sarta limit heug diganti deui ku dahan anu masih keneh kulitan. Kitu jeung kitu wae nepi ka sakali ngebesot dahan kai anu masih keneh beleger kakara meunang ngeplas tina tangkal teh kulitna ngadadak molopog teu beda ti anu dirurud ku bedog wae. Tidinya ningkat deui kana beusi. Beusi anu karahaan teh anu ti luarna geus ngadagleg ku karat atawa ku tai hiang. Sakali dibeset karatna ngadadak bersih limit. Malah antukna mah limitna si beusi teh siga anu dihamplas bae. Kitu wae gawena teh terus-terusan dilakukeun. Pilih genti leungeun kenca jeung leungeun katuhu digunakeun. Nu antukna dampal leungeun karna duanana geus lain deui kuat sarta teasna. Mun seug digunakeun ngabesot hiji dahan kai anu pinuh ku regang, lain bae kulitna anu molopog tapi dahan-dahanna oge jadi kaparol kabeh. Komo mun dipake ngabosot dengan jelema pilaku we kulitna teu nyengled. Cacakan mun dipake nyekel pigelang oge karasana teh moal bina
pina digegep ku besi bae. Geus dianggap cukup karena bisa ngawasa kana gerakan besot sarta maher dina ngagunakeunana kakara karna diirinan ku Tuan Behram pikeun balik ka lemurna. Samemeh jung init beak-beak Tuan Behram mabatahan. Yen teu penting-penting teuing mah elmu-elmuna anu geus diajarkeun teh ulah gampang-gampang ngagunakeun. Kitu ceuk Tuan Behram teh lantaran teu kurang-kurang matak bahayana ka anu jadi lawan. Komo ngagunakeun kakuatan panon mah nu dieusi ku tanaga batin anu kacida hebatna. Ku Tuan Behram diipat-ipatan pisan teu meunang digunakeun sagawaya. Lamun karena ngarempak kana larangan pinasti mamalana bakal malines ka awakna sorangan. Geus beres amit-amitan sarata nganuhunkeun ka Tuan Behram anu memang geus dianggap guruna lahir jeung batin. Karena sanajan bari berat rek papisah kapaksa manehna init lantaran ngingetkeun kewajiban pribadi kudu buru-buru direngsekeun. Initna karena teu terus langsung ka Bungbulang. Tapi manehna ngabiur deui ka ujung kulon maksudna rek mangihan Ipah heula. Lantaran manehna kacida ngarasa melangeunana bisi Ipah ngaranapan deui bahaya anu jolna ti Surya. Begitu teh mah Ipah teh ayeuna pikeun karna teh beda ti hiji besi persani anu kacida kuatna. Lantaran adag-adag Ipah sabeuleu geunyeurna geus diabadikeun dina hatena karna. Ti heula manehna teu kungsi panjang lebar pikeun ngebrehkeun eusi hatena lantaran teu bisa laluasa puguh keur aya anu dituturkeun nyaeta Tuan Behram. Anu matak ayeuna sanggeus manehna bebas anu diburu-buru teh ujung kulon, ongkoh gambaran Ipah teu boleh ngalangkang kokolebatan dina kongkolak panonakarna waktu harita. Urang caritakeun heula kaayaan di tempat sejen. Jolad duaan laleumpang ngareneng umur saumur adeg satangtungan anu saurang kepatna rada kaku lantaran leungeun katuhuna semu-semu kengkong. Ari anu saurang deui mah temong leuwih gagah. Pakeanana sing sarua hideung malah iketna oge hideung nyaeta nu disebut iket wulung teh. Ieu dua jalma teh tayalian ti Mbah Jagur jeung Mbah Bejo anu keur ngagerdig rek ka Cicapar. Harita teh pas sore musim nu ti kebon boh nu ti huma geus baralik pikeun ngareureuhkeun kacapena. Panon poe atuh geus mengok ngulon sanajan cahayana masih kene caang tapi geus leungit panasna. Malah badan teh semu-semu tiris lantaran angin gunung geus mimiti ngebut harita teh. Anjog ka kebon tempat baheula nyulik wijana teh reg duanana areureun. Batu lempar aya keneh. Gek Mbah Bejo mah diuk tapi ari Mbah Jagur mah ngajeleng nangtung rusras ka mangsa baheula. Nya di dinya pisan manehna galungan jeung pamajid sarta manehna harita ngalaman asor atuh harita teh Mbah Jagur teh. Ayeuna anu mawana Mbah Bejo manehna boga maksud rek males kanyeri sakaligus kaduanana. Gumilar bakal diayonan ku Mbah Bejo sedengkeun pamajid rek dilawanan ku manehanana sorangan. Piraku sugan ayeuna mah manehna teu kuat lantaran pangartina kungsi ditambahan deui ku Mbah Bejo anu memang tingkatna aya di saluhureun manehanana. Di mana di musuh teh gogobrogna ha? Mbah Bejo nanyakeun bari panonna rurat reret kalebak nempoan suhunan imah nu rentul katara tidinya. Itu dina kumpulukan imah nu itu. Ti dieu mah teu katembong suhunanana rada beh lebak ieu teh. Mbah Jagur bari nunjuk. Weleh. Urang jorag wae atuh. Adi. Hayo. Urang jorag ku urang ha. Mbah Bejo nguntup naker. Kurang hade ka. Kuriak dikrepuk we atuh moal tahan ngalawan manusia salembur mah. Mbah Jagur ngahulag. Maksud anjeun kumaha atuh nah harek didago sina datang ka dieu kitu. Moal oge nyahoon adi nu matak mending urang dodog we ka imahna kitu. Mending ge urang ajakan ka dieu ka. Teh kukula urang teang sugan we aya budak titaheun.
Cek Bah Jagur bari ngalengkahkeun sukuna terus manehna nurugtug mudun ka lebak. Kabeneran ari breh teh aya budak lalaki keur teterekelan naek kana tangkal jamu batu rek neangan dahan cagak pikeun yen ketepel. Ngakeuwat ku Bah Jagur digerowan sina turun. Geus adu hareupan pok bae ditanya wawuh henteuna kangaran Uum atawa Gumilar. Kabeneran budak teh nyahoeun atuh pok bae ku Bah Jagur dititah supaya ngabejaan Gumilar mun bisa mah kudu bareng jeung Pamajid. Didagoan kitu di dieu ku Bah Jagur ti ujung kulon. Kabeneran budak teh daekeun bakuna mah ngarasa sieun dumeh neuleuh rurupaan Bah Jagur anu sakitu pikasieunana pikagilaeunana. Berebet budak lumpat meleteng ka lebak sedang Bah Jagur ngarekuh nanyak deui nyamperkeun Bah Bejo. Pok bae bebeja yen Gumilar keur dibejaan ku budak lalaki anu kabeneran panggih keur naekan tangkal jamu. Ari Gumilar nu harita kabeneran keur ngobrol di tepas jeung Pamajid katut Nyi Arum. Sari mah kabeneran keur eueuhna tangga jeung Agus, kacida kageteunana barang nongheap teh budak tatanggana bari hareho nyaritakeun yen katalatahan ku hiji lalaki anu rupana pikagilaeun leungeunna kengkong ngaranna Bah Jagur nyaeta supaya Gumilar datang ka pasir nu aya tangkal peuteuy. Sabaraha urang jelemana teh Ahim? Gumilar nanya bari jung manehna nangtung nguret ka Pamajid jeung ka Nyi Arum. Katinggal masa urang Mamang. Temal si Ahim bari ngahega keneh. Bisinya Bah Jagur ulah ka mana-mana Jum. Jaga barudak. Pak, wiat we Pak. Gumilar bari mengkeutkeun sarungna kana cangkeng. Bapak mah perlu ngiring jeung bili si Jagur aya baturna gedangke. Pamajid oge jung cengkat harita teh. Muhun sae bade ngiring oge. Nyi Jujum omat ulah ka mamananya. Sugan we atuh bisa kacerek mah si Ujang teh bisa kapanggih deui. Alus we manehna nyampeurkeun sorangan mah. Gumilar ngojengkang heula ka jero imah datang deui kaluar bari mawa bedog sadua-dua. Sok nu hiji dibikeun ka Pamajid, anu hiji deui disoren ku manehanana. Perlu bisi aya gunana manehna inget kana ulin lancah maung anu sakitu hebatna. Geus kitu mah celeng Gumilar kaburuan curelat deui Pamajid sanajan geus kacida kolotna oge gerakanana mah kacida hampang himpingna. Sakicep geus naranya ka kebon anu aya tangkal peuteuy ngarunggunuk ari breh teh tetela Bah Jagur jeung saurang baturna keur carampego ngadago harita teh. Bage ya Bah Jagur. Lawas tilawas kakara tepung deui ieu teh. Gumilar bari ngajega nangtung gigireun nana Pamajid bari sidakep mencrong seukeut ka Bah Jagur sarta Bah Bejo. Sugan teh moal datang Bah Jagur ngahehe. Hatena mah geus mimiti ngageter oge barang mireungeuh musuhna baheula. Nu katempona kalah ka beuki angker matak seber. Piraku make teh datang. Sanajan teu diangkir oge, puguh kacida perluna manggihan Andika teh. Ngan hanjakalna we ieu teh. Nah henteu teu borojog ka imah kaula Bah Jagur. Tidak rompok mah leuwih rineh geura. Manasina rek kanjang Tapi kaula mangan sakadar rek nembongkeun leungeun kaula anu baheula dicacadan ku Andika. Kaharti maksud kaula teh Kaharti teu Bah Jagur bari ngangkatkeun leungeun katuhuna anu kengkong. Kaharti Bah Jagur. Keun eta mah tuna heula. Kabutuh Andika ku kaula pasti bakal dilaksanakeun. Sanajan digantianana oge kudu leuwih ti sakitu oge. Kaula moal ngoretkeun. Ngan perlu bejakeun heula di mana anak kaula anu baheula dicuri ku Andika. Gumilar ngetayap maju ngadeuketan ka Bah Jagur. Geuning masih keneh inget puguh Bah Jagur.
ngaran-ngaran ke anak Andika oge geuning etangan sakadar kana leungeun sabelah mani teu poho-poho. Ya Gumilar, kumaha lamun ku kaula moal dibejakeun ha? Bah Jagur ngised mundur ngadeukeutan ka Bah Bejo. Nyatang tu gagal maksud Andika. Ulah-ulah kaula bakal mental leungeun Andika anu sabelah deui. Gumilar ngajawabna tandes harita teh. Alah. Bet dibawa ngadongeng adi. Haling si goblok ku kakak urang sanghareupan, Dan dibawa ngobrol anu kieu. Langsung sika saja, Adi. Bah Bejo maju ka hareup ngacegah hareupeun Gumilar. Kumaha Bah Jagur? Kumaha? Gumilar ngareret ka Bah Jagur teu balire ka Bah Bejo anu harita nyeureudeg ka hareupeunana. Ya, sang hareupan we lanceuk kaula Lamun nyata mah Andika lalaki perkara anak Andika mah kokoloran teuing kaula make sudi ngurus ka anak musuh, Sok, sang hareupan we lanceuk kaula, Bah Jagurna malang. Dikemanakeun ku Andika teh Jagur, anak kaula? Lawanan heula lanceuk kaula Gumilar. Nya heueuh atuh. Ulah wakan nanyakeun anu lain-lain atuh Gumilar. Bahwa anak Andika tegas jadi taneuh ngan kari tulang taleng nang weureunan. Anggur mah sang hareupan di kaula rek minta leungeun Andika duanana. Dikeun imbalanana leungeun Andika kaula anu ku Andika geus dicacadan, Bah Bejo morongos kumis centang sangga dulang bangun anu taya kagimir. Sabar ge aya watesna atuh. Kitu-kitu teuing mah Gumilar teu burung naek getihna. Pamajid atuh nya kitu keneh ngadenge ucap-ucapan Bah Jagur boh Bah Bejo dirasa-rasa mani ting celetit kana ati teu beda ti anu dicocogan ku jarum. Manehna nyeureudeg maju ngan teu bisa kebat lantaran kaburu dibotot ku Gumilar. Baeu Jagur. Ari kitu mah memangna maksud Andika geura hempek leungeun kaula geura piteskeun, geura pingeskeun ku anjeun. Gumilar nangtang bari srog maju leuwih deukeut. Ya, ngaran kaulah mah Bejo. Ngaran kula Bejo langsung ti ujung kulon, turunan Banten. Andika ulah silo. Ka dieu eta leungeun teh urang piteskeun. Bener mending oge pasrah. Sanajan dikoretkeun oge ulah-ulah sira Andika nu bakal ngagelenceng. Cok. Weleh. Halo hayo Gumilar Bah Bejo bari nepak dadana. Sor Bejo. Ulah boro-boro ukur dua leungeun. Puguh kaula mah teu ngaboga-boga sanajan nyawa kaula pisan sakira Andika bisa mah beu teh teuing Bejo. Nah. Weleh. Tarima tuh rasakeun. Heup. Hiya. Bah Bejo bari nyebrutkeun peureupna maksudna rek ngabejadkeun dadana nu jadi lawan. Baeu Bejo. Gumilar sakilat ngareundeuk dina gerakan pamonyet tutungkusan ti Aki Salhapi. Peureuk Bah Bejo lain deui ngadiusna nyuruntul bangbaraan meulah angin. Tapi lain deui Bah Bejo ngaranjugna kaget lantaran peureupna ngadadak ngeplos ka tipu ata-ata ku gerakan monyet ngemilna anu digunakeun ku nu jadi lawanna. Bagi komo Bah Bejo jadi tambah-tambah ngaranjugna dihanap karasa hiukna angin anu geus tangtu bakal nimulkeun naon-naon anu bakal karanapan ku dirina. Ku kituna ngakentak manehna ngageserkeun badanna ngarobah kuda-kuda sakilat kabideungeuh melesatna leungeun musuh anu oge sarua pada poos rek ngahantem iga burungna. Hiuk panimpuk Bah Bejo rek ngahancap punuk lantaran kadudukan badan manehanana ayeuna geus aya di katuhun Gumilar rada-rada beh tukang. Tapi Gumilar cukup cingeus. Sakilek ngalikeun awakna kalawan masih keneh aya dina gerakan monyet ngemil. Jorelat luncat bari nyammerkeun peureub kencana anu diincer tetep iga burung. Bah Bejo ngarempod nyalametkeun igana bari ngahiukeun panimpugna pikeun mapag leungeun anu jadi lawan. Tapi gerakan Gumilar leuwih cepet. Waktu tadi luncat teh oge bari dibarengan ku gerakan sepak kuda beger. Sanajan gerakan leungeunna tadi poos teu kungsi ngahakan iga,
tapi gerakan sukuna samemehna leungeun Bah Bejo bisa ngababuk leungeun Gumilar sepak kuda begere teh geus ngecedag manten kana iga burungna anu ngajadikeun Bah Bejo ngadayagdag sakilat Gumilar Malik sebrut teh teruskeun panarajangna ngasupkeun jurus Tanjung Pura. Geus teu ampun deui jawara Banten anu memang geus moyan teh sarta anu diandalkeun ku Bah Jagur kakarasa geplakan oge geus ngalaman ngabebengkang nangkarak dina taneuh medug ngebul. Rasakeun Bejo, hap iya setan alas kunyuk rawun setan alas ieu weleh urang aja deuleu eta kabeh Ari Bah Jagur anu memang nanggeus mancokeun dirina pikeun ngalawanan pamajid barang prung oge Bah Bejo Badungdung jeung Gumilar manehna oge teu talangke deui sebrut bae narajang ka pamajid orokaya anu ditarajang teh teu pisan cileureun. Pamajid didang epeskeunana leungeun kengkong anu ngahiuk rek ngababuk hulu ukur ngakilek saeutik sakadar pikeun nyalametkeun sirah. Sedengkeun kuda-kudana ukur robah ngageser nyerong waktu leungeun Bah Jagur terus nyuruntul nobros angin sakilat pamajid ngagilirkeun badanna bari dibarengan ku teungeulan kedet dina ulin madi des leungeun kengkong teu bisa disalametkeun deui. Tapi Bah Jagur kuatna mah lain lumayan puguh leungeun kengkongna sasat geus ngabeusi ayeuna mah. Sakitu tas dikedet teh kalah ka ngahiu ka luhur rek ngabadug kana gado pamajid rikat kageser mundur dengan katuhu dipake nakis leungeun kengkong sedengkeun leungeun kencana anu geus meber ngagaplot kana pipi Bah Jagur ngirimkeun si semu gunting. Tapi Bah Jagur memang bener-bener kuat. Sanajan bari ngadang heungak manehna bisa keneh ngukuhan kuda-kudana sarta leungeun kencana ngablesur rek notok dada. Pamajid kapaksa ngagilir bari nakis tapi leungeun kengkong Bah Jagur ngahiuk deui rek ngancam hulu antukna pamajid ngaragragkeun awakna dina gerakan cangeh gar ngagalaprak anu saterusna rek ngagunakeun gerakan babad alas. Tapi Bah Jagur sakali ieu mah teu bisa ditipu puguh baheula oge geus kaalaman atuh. Manehna rikat luncat bari ngajejekeun sukuna kana sirah pamajid ngagilekeun sirahna kerebek keuneng dampal suku Bah Jagur beurang ditewak Bah Jagur ngecet ku pamajid dilesotkeun anu antukna keblak bae Bah Jagur nangkarak teu beda ti Bah Bejo tadi. Kurang ajar setan Majid. Sabot anu padungdung jojoh keneh kaayaan Nyi Arum di imah lain deui ngarasa hariwangna rek digojrudkeun ka tetangga tangtu moal kaininan ku salakina. Arek jung pisah nyusulan sari anak kurunyung teh Ganjar ngarong heap tina kapait tas ti Pak Asmita alusna teh kurunyung deui Sari jeung Agus baralik puguh harita teh geus maju ka burit. Atuh pok bae ku Nyi Arum dicaritakeun kaayaan bapana jeung pamajid ayeuna tapi cenah ulah ribut bisi kadengengan ku tetanggana. Ngaran-ngaran anak jago di bejaan kitu teh lain reuwas atawa sieun atuh Sari teh. Ieu mah Sari teh kalah kabangun anu giak harita teh giakna kerek lalajo di halangan oge teu beunang malah pokna teh hariwang ku abah jeung ku aki kalacat Sari ka imah mawa si rawun geus kitu mah ting belecet duaan jeung Ganyar ngan Agus anu teu milu teh manehna mah cicing bae di imah ngabaturan Nyi Arum. Strog ka pasir nu aya tangkal peuteuyna teh bener we bapana jeung akina teh masih keneh jojoh nyang hareupan musuh-musuhna anu ayeuna geus duder ngalawan deui malah teu kurang-kurang hebatna lantaran ayeuna mah boh Bah Bejo boh Bah Jagur masing-masing geus ngagunakeun bedogna lantaran ngalawanan bari lemor mah tetela lawan-lawanna teh lain jalma jore-jore. Sari ngareneng jeung Ganjar di sisi kebon sedengkeun si Rawun dilepaskeun lajona teh sina di luhur tangkal peuteuy nempokeun pating kolebatna bedog teh kalah kabangun resepeunaker atuh komo barang bideungeuh gerakan bapana anu sakitu hebatna dina enggoning nyang hareupan nu jadi lawanna. Mun teu sieun ebat mah manehna maneh hayang surak atawana keprok bakating ku ngarasa kataji ret deui ka pamajid sanajan bener geus kolot tapi gerakanana mah teu eleh cepet sarta rancingas kunu jadi lawanna. Kolebat bedog Bah Bejo rek ninggas beuheung nyuruntul datangna teu gigir belah kenca ngagentak Gumilar ngareundek ngalalepkeun sirahna. Jorela tak kenca dina gerakan hap-hapina leungeun katuhuna ngaheat ngababuk pigelang leungeun Bah Bejo
anu keur nyekel bedog sedengkeun harita teh leungeun kencana ngaheat rek mapag punuk tapi bah bejo oge cukup ngarti kenapi bahayaeun. Rikat manehna ngalengkahkeun suku katuhuna ka hareup sewuk malikeun bedogna ngaheat ka beulah katuhu rek kababar suku anu jadi lawan anu teu merapna ka Gumilar. Teu kira-kira ngaranjugna ngagentak manehna luncat ka luhur pikeun nyalametkeun sukuna tapi bedog bah bejo sakirat balik deui anu saterusna nyolocos rek nojos kana beuteungna. Tapi Gumilar bener-bener hiji lawan anu matak ngagetkeun sanajan kaayaan badana keur ngangkang di luhur sasat terincak taneuh kalawan manis pisan manehna ngageblagkeun badana ka tukang bari satekah polah nejeh pigeulangna bah bejo. Bek badan Gumilar nangkarak salamet beuteungna teu katiir ku congo bedog bah bejo tapi gerakan bedog bah bejo anu sanajan tadi kungsi ngoleweng lantaran beunang ditejeh ku Gumilar ayeuna terus ngaheat rek ngahancak badan anu masih keneh ngabebengkang. Gumilar ngagentak ngagunakeun gerakan gorentel monyet maju ka hareup bari ngarampid sukuna bah bejo anu balukarna hebat oge lain bae Gumilar salamet tina ancaman seseukeutna bedog tapi bah bejona sorangan ayeuna mah anu ngageblag nang kerak bengkang dirabut di handap mah teu burung jawara Banten teh ngajurah roh anu ngadua kalian. Setan alas kunyuk. Ngapongohan ya. Licik anjeunna. Lah licik eta pagawean teh eta ha. Di sajen pihak nyaeta Bah Jagur jeung Pamajid teu kurang-kurang hebatna. Memang ieu dua jago kolot teh atuh. Ngarupakeun musuh gerot ti keur waktu dikontrak mira-mare keneh. Anu pikeun Bah Jagur ayeuna teh sabage tarung anu ngatiru kalian malah nya di dieu pisan tempatna. Manehna kungsi dielehkeun ku Pamajid nu matak ayeuna manehna satekah pola hayang nebus ka kasoranana. Ku kituna teu matak heran lamun Bah Jagur ngetrukkeun sakabeh elmu panemuna pikeun ngaragragkeun anu jadi lawanna. Pamajid nya kitu keneh. Sanajan bener ayeuna lawanna teh karasana beuki berat tapi manehna tetep tagen tegedag bulu salambar. Setiap gerak para rajangna Bah Jagur sanajan teu bisa disebutkeun gampang tapi kabeh oge geus bisa digagalkeun. Ayeuna nu jadi musuhna keur ngagunakeun gerakan anlanana nyaeta gerakan lancah maung nu ngubeng terus ngagunakeun bedogna pikeun nutup badana tina panarajang lawan. Sedeng manehna mah sabamena pisan lamun segrek narajang kanu jadi musuhna teh ngan hanyakal badan Pamajid terus kokolebatan nyingkahan gerakan musuhna anu memang geus diaku kehebatanana. Rek diteumblag ku jurus si gelap ngampar Pamajid rada sangsi kana pihasireunana. Kumaha si Rawun anu keur anteng lalajo di luhur tangkal peuteuy. Ngaran-ngaran monyet anu kacida icisna manehna ngarati jeung surti yen dudunganana saolah-olah keur kapeped ku anu jadi musuhna. Si Rawun jalang-jeleng dina dahan anu ngarangkadak lempang bulak-balik kawas anu keur mikir uleng naker. Ret manehna kana peuteuy anu rantuy sakurilingna puguh tangkal peuteuy teh keur beujeuhna meuh peuy. Rupana bae ku manehna kapikir kumaha jalanna pikeun mere bantuan ka Pamajid. Datu antaparah deui bret-bret bae manehna metikan peuteuy aya puluhan papan. Geus kitu ngan keleweng bae dialungkeun tepat pisan mah ditengorkeun ka Bah Jagur. Keunana teh kana bedogna anu keur ngubeng terus-terusan. Memang waktu sakali dua kali masih peuteuy teh mani lacreng parotong tapi kalah ka kumineng teu sirikna plak-plik-pluk peuteuy-peuteuy teh rabeng ti luhur. Dina datangna ngahanca bedog anu keur ngubeng teh aya oge hasilna. Gerakan lancah maung rada kenor ongkoh Bah Jagur kacida ngarasa kagetna bet ngadadak aya hujan peuteuy. Manehna ngareret ka luhur sarta gerakan lancah maungna kandag sama sekali. Tacan ge manehna awas bener-bener saha-sahana anu maledog-maledogkeun peuteuy ti luhur. Sakilat Pamajid nyebrut ngagunakeun jurus gelap ngampar anu ngaruntuy tujuh. Ari ceblod, ari plesat Bah Jagur ngecleng ragragna teh meneran pisan numbrag ka Bah Bejo. Nu kakaranguniang hudang basa tadi teh tas ngajurah roh atuh teu anu parah deui. Gadebru deui bae Bah Bejo namru patumbang tindih jeung Bah Jagur. Walah, cilaka kakak. Aduh punten ka aduh. Bah Jagur ngagentak hudang.
oro kaya sarungna udar melit kana sukuna anu ngajadikeun gejed teu bisa buru-buru ngejat harita teh. Bah Bejo atuh nya kitu keneh sarungna udar ambay-ambayan ngagentak manehna ngakurinya rek hudang tapi teu bisa jung lantaran sarungna kajejeg ku Bah Jagur. Bakal tingku ngarasa sieun ditarajang deui kudu jadi musuh manehna gancang nyentok sarungna tapi kulantaran rusuh ongkoh bari diburu-buru ku kasieun teh ari kerewek teh lain nyentok sarung manehanana tapi nyentok sarungna Bah Jagur anu keur meulit kana sukuna atuh buguh we teu ampun deui Bah Jagur teh teu beda ti anu direngkas kontan awakna ngagedebut deui. Walau kumaha kakak teh ieu teh? Bah Jagur ngagero reuwas saterusna manehna humarurung bari pepelengkingan ngaragapan cangkengna karasana asa potong. Aduh, ampura adi tegah aja ye. Ye kasebelan teh sarung make udar ye teh. Bah Bejo bari ukay-uke narik sarungna heug dibelitkeun deui kana cangkengna. Ari Gumilar jeung Pamajid mireungeuh anu ukay-uke teh katayap nyamperkeun kareret ku Bah Bejo jeung ku Bah Jagur anu memang masing-masing hatena geus ngarasa miris. Maranehanana muringis bari undur-unduran jelas maranehanana teh rek ngalakukeun lengkah 1000. Jagur, kumaha perkara anak kaula teh ha? Gumilar terus ngeteyap nyamperkeun. Panon mencrong seukeut netep herangna panon Bah Jagur. Bah Jagur teh nemalan manehna kadua Bah Bejo tetep kalah ka undur-unduran. Geus asa bledag-bledag bae atuh harita teh peureub anu jadi lawana ngahujanan kana awakna. Kumisna anu keur waktu tadi malang nyentang teh ayeuna mah ngadadak ngulapes kawas anu dibeungberatan ku tai kotok medok wae atuh harita teh. Kumaha Bah Jagur? Kumaha? Jawab. Gumilarnya sedek. Tinimang daek ngajawab mah Bah Jagur kalah ka Noel ka Bah Bejo. Hiji isyarat pikeun jingtrit lantaran diteruskeun oge geus taya untupan bakal unggul. Nu ditoel surti atuh teu matak hese sakirat Malik anu saterusna. Siak beureng bang bae duanana ngabalecir mapajalan satapak urut tadi maranehanana datang. Daguan heula Jagur. Hai. Gumilar ngagorowok bari delengdeng manehna ngudag nya kitu deui Pamajid nyeak nuturkeun paneuri. Tapi kulantaran harita geus mimiti reupreupan poek ongkoh Bah Jagur jeung Bah Bejo lalumpatan bari di bauran setan lantaran kebek ku kasieun. Lapur duanana teu bisa ka udag malah geus teu katempo jirim-jirimna acan. Iwal ti harieumna dedeleuan anu beuki lila beuki samar-samar kasaput ku beleg-begna poekna peuting. Urang tuna heula kacaritakeun di tempat sejen karena keresila meneko hareupeun pajamian. Sedengkeun Ipah emok cabok gigireun bapakna rada beh tukang. Harita teh karena keur ngagelenu ti babatahan ku pajamian. Baku namah nitipkeun Ipah aya maksudna rek milu ka Karna. Boh pajamian boh karena memang sarua kahariwangna ngeunaan diri Ipah bisi terus-terusan diganggu ku Surya. Mangka-mangka Ipah teh cacan sakumaha pangabisana jauh aya di sahaneupeun Surya. Atuh pajamian puguh sakitu buktina sanajan bener pangdenge nama ayeuna teh jadi leuwih seukeut tapi naon hartina lamun panenjona teu bisa digunakeun. Nya upamana Surya ngaganggu di jero imah sanajan bener manehna teu bisa nenyo tapi saeutik bae mah tangtu bakal bisa nulungan kanu jadi anakna. Tapi lamun kajadianana di luar imah manehna tangtu moal bisa naon-naon. Ieu sababna nu matak pajamian luas nitipkeun Ipah ka Karna. Sanajan bener Karna teh sasat jalma saliwat tapi pangdengena pajamian anu luar biasa seukeutna. Manehna geus bisa nangkep geterna sora Karna atawa Ipah yen duanana oge wabuhna teh lain wabuh samanea. Tapi estuning aya hiji tatali asih anu ngahubungkeunana. Deudeuh tresna anu geus ngancik di duanana harita teh. Dina papatahna pajamian nyabit-nyabit kaayaanana diri Surya waktu ayeuna. Cenah Surya teh geus diusir ku Bah Jagur. Lantaran Surya teu bisa nedunan pameredihna Bah Jagur pikeun males ka nyeri ka Gumilar urang Cicapar.
anu geus nimbulkeun tanpa daksa leungeun katuhuna Bah Jagur. Oge ku pajamian diterangkeun yen pangna manehna lolong ieu teh lantaran ku panggawena ngaran Salhapi nyaeta akina Gumilar. Sawaktu pisan jeung cacatna Bah Jagur ku Gumilar waktu keur riributan di Miramare, malah baturna sapaguruan mah nyaeta Piong jeung Darba nepi ka hanteuna perlaya ngemasing pati. Piong binasana ku ngaran Dekong masih mitrana keneh akina Gumilar, sedengkeun Darba perlayana ku si Bongkok mitrana Gumilar. Nah itu ngasep sabagian lalakon Abah mah heula sanajan bener anak nguanana Abah harita teh beunang disemutkeun jauh tina bener, tapi ari dicacadan saperti kieu mah Abah teh jadi teu bisa awas saumur-umur kasep. Bet asa kabina-bina teuing. Ieu sababna nu matak Abah luas nginitkeun Ipah sina milu jeung Surya. Nyaeta pangmangna mah sina malas kanyeri Abah ka ngaran Salhapi akina Gumilar anu padubukanana di Cicapar Garut. Tapi Salhapi cenah geus tilar dunya, sedengkeun Gumilar tetep mangrupa hiji jawara anu teu bisa dirubuhkeun. Surya jeung Ipah teu hasil maksudna rek malas kanyeri teh. Nu antukna Surya diusir ku Bah Jagur teu meunang deui nincak imahna. Kitu tah kasep. Reg pajamian eureun nyaritana. Leungeunna ngayap kana cangkir awina leguk nginum ngabaseuhan ti korona. Nah atuh Bah Jagur teh manaluluasan kitu Abah. Sapertos sanes kaputra bae karna nyaritana bari neuteup ka Ipah anu keur manco gigireun bapana. Memang Surya teh lain anakna pribadi kasep. Surya teh sanyatana mah anak urang gadog, hiji lemur deket situ Bagenit, menang nyulik ujang, pajamian bari ngusiwel kana dompet bako tampangna rek nyisig maksudna mah. Urang gadog. Putra saha kitu Abah? Karna ngariuk kaget. Puguh manehanana mah sama sakali teu ngadenge yen di lemurna aya anu kepalingan budak. Teuing pedah geus heubeul we meureunan sasat manehna keur leutik keneh pisan kajadianana nu matak taya bejana oge di lembur teh atuh. Duka teuing anak saha kasep? Ngan cenah saenyana mah Surya teh budak pahili. Da nu diculik namah mimitina mah budakna Gumilar arti Cicapar. Tapi sanggeus nepi ka lembur gadog, Bah Jagur teh pada ngaraponan. Si budak teh kungsi karemut ku salasa urang jago urang dinya. Nya dina peutingna didatangan deui ngan Bah Jagur teh salah nyokot keur mah peuting katudung-tudung rusuh deui. Tapi lantaran geus kapalang, budak nu pahili teh terus bae dibawa ka dieu ngikut dimumule dijieun saperti ke anak pribadi nyaeta Surya buktina. Itu tak kasep canita nama edat teh.